Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun fahira muharramat di kelas 8F bade ngadugikeun biantara nu judulna nuruti aturan lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Anu Maha Suci. Margi kalayan izinna dinten ieu urang tiasa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Para hadirin, kasilakan lalu lintas parantos janten ancaman pikeun urang sadayana. Bae anu nyupiran, bae anu tunggang. Nurut kana aturan lalu lintas mangrupikeun kunci pikeun keamanan nalika nyetir. Lamun urang naik motor, urang kudu make helm, ulah nincak gas lamun lampu kana hurung, jeung ngurangan laju lamun ngalewatan jalan anu rawan kacelakaan. Hanjakal, duanana supir jeung panumpang mindeng malire aturan ditulis kawas ieu. Salaku generasi moral sareng wijaksana, urang kedah ngartos aturan ieu sabab kasalamatan teh lain kur urang pribadi tapi oge pikeun keamanan jeung kanyamanan urang sadaya. Para hadirin nu kosim kuring dipika hormat, mangga turutan aturan lalu lintas nu atos ditetapkeun. Sakitu wae nu tiasa kosim kuring dipika hatur. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.